pinaga sadayana sadaacan ya acara di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geris anaking dina ieu waktos geris siapkeun manahna ikhlas, kosongkeun hate, kosongkeun emotan, niatan ku hideuk hoyong ngabersihan dosa ti indung anu ngandung ti bapa anu ngayoga mangga tungkulkeun mastaka urang tungkul sadaya. Allah aki hapunten maos serka luput ngarasestu jeung padua indung rejeki bapa indung rejeki gelis anaking Allah ngadawuh dina Al-Qur'an anu hartosna hei jalma sakabeh indung maraneh dina nalika ngandung dina kaayaan lelas letih lemah terbeki lebah diibaratkeun berat burayang-burayang eunghap rumenghap rumaku nalika ngalahirkeun hiji budak hiji indung perang jeung nyawa nandonkeun pati ngahejeun ngalahirkeun orok geus kitu nyusuan salami 2 tahun mangka dawuhan Allah kudu syukuran maraneh kabeh ka kami jeung omat ka indung bapa maraneh sababung ka Gusti Allah urang sadayana bakal balik. Allahu a'lam bissawab. Mama urang nyawang urang puterkeun kana lampah 20 tahun ka tukang mama emot nalika ngandung si teteh sabulan 2 bulan 3 bulan gelis anaking indung hidup tas tepuguh rarasaan lincah kana kandungan 7 bulan 8 bulan 8 bulan gelis indung hidup hoyong tuang seueur tetiasa hoyong bobok tibra oge hese nang karakter raos nyangigir teraos nang kubantas puguh dahi gelis estu pinuh ke pengorbanan yang perjuangan nalika ngandung neng 8 bulan lamina dina dinten Sabtu indung hidup perang jeung nyawa gelis nandonkeun pati ngahejeun ngalahirkeun hidup gubrak lahir ke alam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak hidup maparin kalimah Allah gelis kana cepil hidup sangkan hidup jantan budak nu soleha jantan budak anu nyaah ka indung ka bapa anu bakal nyalamatkeun ka indung ka bapa dunya dugi ka akhirat. Itu anak itu perjalanan neng nalika dikandung dugi ka bro ka alam dunya tah ayeuna hidup tas dewasa gelis ieu mamah ieu bapak ngais ka hidup anu pamungkas Aisyah nu pinarku ka didieu teu kanyaa bau gelis anaki diusapan tangongna ku mamah sareng bapak dikir keduaan diusap tanggong si neng bau gelis anaki anak mamah anak bapak ieu mamah ieu bapak ngais ka hidup anu pamungkas tah ayeuna mamah bapak ieu si neng tos dewasa madep mayun di payunan sadayana gaduh niat anu ikhlas hoyong ngabersihan dosa
Gusti sadayana mangga bukakeun lawang hampura jembarkeun manah lapangkeun dada kanggo ngahampurakeun ngadoakeun sapura tina ka ieu calon panganten istri sok geulis cengkat usapan da misi mamah alisna tetep ku neng geulis anakeun tinggal usapan damisna tah ieu geulis pamanta indung hidup geulis anakeun hiji indung anu teu hulu pet nyawa ngabela anu jadi anak geulis hiji indung anu banting tulang urusan anu jadi anak hiji indung anu cek istilahna pengborok harta dunia barana geulis lamun bisa manyawa ge dibikeun keur ngabahagiakeun anu jadi anak koptah nyawa mamah asa neng panjang umur pek dah nyawa mamah asa neng hirup neng sehat kitu pengorbanan mamah hidup geulis anaking omat pikanjang pikadedah indung hidup ulah tamelar kana jadi indung geulis kahartos ku neng badanya ka mama dedet ka mama amin mastaka adik duh mama tunggu rahayu gapura sungkeman asih wiwit diri abdi lahir dugi ka abdi dewasa abdi teu waleh ngajahdkeun manah salira mama abdi teu waleh ngararepot diri salira mama hapunten abdi kantos nemal kantos pedegang kantos namalang kana janten indung geulis nyarios langsung teu kenging diwakil penting tos aya cariosan yang dihapuntennya tekenging diwakilan supados langkung abdol nya aya ucapan kitu ya anjeunna mangga mama karategeunna manah nu ikhlas geulis anaking dihampura ku mamah neng dihampura tiupkan kana munanana insyaallah ieu tiupan indung anu ngandung sing janten cukang lantaran muka nak lawang kabagyaan si neng rumah tangga amin amin ya Allah ya rabbal alamin ngalisana tilik-tilik ku hidup geulis ieu pamanta bapak hidup cuy hiji bapak anu nandonkeun patikeun ngabahagiakeun jadi anak hiji bapak anu cek istilahna kan bae bapak Mahrudin anu penting anak bisa jajan kan bae bapak mah teu kabagian nyakuan duit anu penting anak bisa sekolah bisa beli baju itu geulis pengorbanan bapak hidup cuy komat pikanya pikadedah bapak hidup ulah tamelar kana janten bapak margi ridallah fi ridal walidain suhtullahi fi suhtil walidain ridana Allah aya dina karidaan indung jeung bapak murkana Allah aya dina kamurkaan indung jeung bapak kahartos ku neng badanya ka bapak dedeh ka bapak sok mastaka kana lahuna bapak teh anu ngayuga cukang lantaran abdi lahir wiwit di abdi gumalarang neda ampun pangaksami hapunten bapak kadiri abdi rumaoseur kalepatan nyusahkeun siang jeung wengi hapunten abdi bapak abdi kantos nemal bedegong kanu janten sepuh hapunten abdi hapunten abdi bade rumah tangga doa sareng restu dipundhut ku abdi ti bapak anu ngayuga abdi ti mamah anu ngandung abdi sok neng nyarios langsung Yes, terus diucapkan ya. Ya Allah, ya Rabbi, abdi nitipkan pun anak ya Allah, pun anak pada rumah tangga ya Allah.
pun anak sing jantan istri anu soleha, istri nu satiasa tuh kanu jadi saraki, istri anu turut tumut kana parentah menjadi saraki ya Allah. Gelis anaki mangga tiup mun-munan anak ku Bapak dihampura ucapkan ku Bapak. Insyaallah ieu tiupan rama kandung sing janten cukang lantaran muka nak dawak ngabagjaan si neng rumah tangga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu kan nenek cipan rindu cipan tiup mastakana nek dia pustakan ada nek Mamah Bapak gaduh milik gaduh rezeki hayang masihan menjadi kolot kaduhung ya Allah. Mamah bakal aya rasa kaduhung mah kaduhung ya Allah hayang masihan kalau jadi indung Bapak abdi geus teu aya di alam dunia kaduhung ya Allah. Kaduhung keur aya ku abdi dihare-harekeun, kaduhung keur aya ku abdi diangkat, ai tos teu aya abdi emut kana kanyahaan jeung kita Mamah Bapak gambaran kanggo papayun. Lamawi ari aya keneh Mamah dipunut doana bakal ngagorona ngadoakeun mangkaning teu aya nu langkung mujarab, teu aya nu langkung mustajab anu ngalangkungan doa indung Bapak kandung. Kartos mata sok beung aya keneh gabruk ku janten indung yang jadi hapunten sapuratina kana janten sepuh. Sok Bapak tangkep ku janten. Munjun kudu ka indung. Tiup, doakeun ku emak. Tos. Ngalih ka mertua, Bapak ngalih ka mertua. Tah, kiatnya mah ya karunya kasih tata. Sok tangkep ku janten mertua. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi Allah nyarengan ku rahmatna, mugi Allah nyarengan ku ridona, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dah gitu. Dah doa Mamah doa Bapak teh kedah ijabahnya banyak-banyak. Bade diijabah ku Allah kumaha doa urang pami urang riget keneh ku kalepatan leres ku dosa leres. Anu tamina dosa tina jantan indungnya sareng mertua sareng oge caroge nya salami puluhan tahun rumah tangga Mamah sareng Bapak tangtos hiji waktos kantos pakai truknya mah nya hiji waktos kantos pacengkadan mah Mamah tangkep ngejantan caroge margi ridho caroge ridona Allah utawi caroge bendu Allah oge bendu kana jantan bojo kantos mah sok tangkep ngejantan caroge gaduh kekiatan kana jantan caroge silih hapunten. Mamah teh kada perjuangkeun ieu mah. Ya, Mamah kedah damang, Mamah kedah sehat. Ya, gaduh perjuangkeun ya si ade. Dari kusaha di didikna mah. Bari kusaha diapingna pamit teu kudu janten indung sareng Bapak. Setiap mustaka. Ya akang Mamah cuk. Ya Allah sudah unggul. Sok ka Bapak, anak ka Bapak ngalih. Tangkap Bapak hidup. Doakan Pak, tiupkan kana mastakana sing janten budak nu salehnya, budak nu cakeur bener jeung pinter oge jujur utamina eta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah.
Ayeuna tangkap si teteh. Ade kantos ngalawan ka si teteh yang dihapunten. Sok tangkap teh. Tangkap adeuna ku teteh. Mangkaning kebahagiaan indung can Bapak mah aya dina karukunan anak sadayana nya mah nya. Pak. Bapak ningali anak parasea pacengkadan hancur hati indung hati Bapak. Mana nu kudu dibela, mana nu kudu dipilih teu aya. Anu gedenya kana leutiknya teu aya anak pamilihan. Tapi ninga anak rukun sauyunan indung yang Bapak geus langkung ti dipasihan ku harta banda. Leres mah. Atas dihapunten mama Bapak. Sok adek Kak mak calik ke tangkuk Bapak ini. Karalekeun lucunya. Sakedik karalekeunnya tentang ngogolontor. Mama cepeng masakan. Salami cai ngucur kana sampean, mama khusyuk ngucapkeun doa. Khusyuknya banyak. Margi bakal diijabah tembus mama ka langit katujuh doa indung andung. Neng sambil ngucurkeun cai ngaralekeun masalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kartos sok ngawitan bismillahirrahmanirrahim. Sok sakedik bari usap-usap. Anaking jimat awaking tepun berang jeung teping bekeut hidup sing jager anaking ahrek tiupkeun angkat sampai mama kade lapan ulasan itu usap panana kepingkeun kok nangregepkeun geulis ieu dua sampean mama ieu dua sampean anu baheula ngandung neng 8 bulan lamina mamah tatih dina ieu dua sampean kahartos nalika hidup diajar lelempangan lelompatan mamah lelompatan mudag-mudag neng lelompatan dina ieu dua sampean kahartos nalika hidup keur orok yuswa 3 bulan 4 bulan 5 bulan kadarajang batuk pilek atawa panas indung hidup mah geulis geus tara bisa bodo cu ngayun-ngayun nu jadi anak tengah peting ngayun-ngayun bari gegerenengan nu janten indung sapertos kieu geulis ya Allah terapi tukeurkeun panyakitna ka abdi teh abdi teh luas abdi teh tega abdi teh wasa ningali anak abdi batuk pilek panas daripada abdi ningali anak gering mending abdi we anu gering bakat kunaon teh kunya anu jan putrinya nengnya namawi anak nu soleh tur solehah bakti kana janten sepuh Allah ngajanggikeun bakal kenging kebahagiaan lahir batin dunya dugi ka akhirat tapi sabalikna geulis pami anak nu tamelar ngan peparehare kana janten kolot Allah ngajanggikeun tong bojengning di alam dunya tong bojengning di akhirat di alam dunya ge bakal riget dina sagala rupinana cunya kahartos margi teh aya berkah tina janten sepuh tos diulasan pangkode kok neng simpen ngalik abangnya dia dugi ka CF nya di CF sok cepeng masakan salami ngucur kala neng kala neng salawat bapak ngucapkeun doa mangga bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa neng berat gelis anaking anak mama anak bapak hidup sing jantan istri anu bakti kana jadi salaki istri anu dipupusti kana jadi salaki istri anu saleha istri anu takwa anu nyaah ka indung ka bapak nyaah kana jantan jarage nyaah kana jadi ditaka amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin tiupkeun tak angkat
Pikeun geus anaking eta sampean bapak dua sampean anu jadi cukang lantaran hidup bisa jajan, hidup bisa mecer acuk, hidup bisa sakola margi naon geus bapak kakaler kakidul kawetan kakulon apruk-aprukan milari rizki lelempangan bapak dina ieu dua sampean kahartos kuning cukang lantaran ieu dua sampean bapak kengeng rizki kengeng milik kanggo naon eta rizki eta milikna kanggo ngabahagiakeun nu janten putra putri nah kahartos kuning di mana milari rizki bapak gesilap kana tanagana tos mirangan gesilap kana kesang anu luhut leet dina emutan bapak hidup hayang kengeng artos nu gede yang ngabahagiakeun hidup artos geulis nah atos di parfuman atos nu mawi ieu sampean mamah sampean bapak ku hidup di sengitan diwasuh di sengitan sakumaha sengitna kanyaah indung yang bapak anu teu aya tungtungna anu henteu aya batasna anu henteu ngarep-ngarep dibales budi hartos cuk sok pangkude simpen kena rambutkeun terus caketan ka bapak gabruk tangkep keduaan neng tangkep keduaan sok tah ieu geulis anaking kekepan indung yang bapak haneut nak kekepan indung yang bapak anu pamungkas di mana hidup geus dewasa baheula hidup geletik geulis dina nengkong dayun ambing ditanggai dianggai ku mamah yang ku bapak dipupusti ulah dugikeun ka kesentet beungit geulis tah ayeuna neng tos dewasa ieu mamah bapak nangkep ka hidup anu terakhir tikawit akatika hidup aya nu langkung wajib aya nu langkung hak nyaeta caroge hidup mangga mama bade nyeuman heula nu janten putri mamah mangga anu pamungkasnya terakhir katos kadu caroge mah pasti ku caroge nah henteu singan sarung nya tapi singan kebat dari zaman kapungkur mah geulis wanaja orang Bandung orang Jawa teu aya anu nganggo gamis neng ngarana kabaya handapna nganggo sinjang itu ciri khasna wanaja orang Bandung saatosna modern aya weh diciptakeun gamis nya nenehnya dekat kupukur mah disinjang sang kabaya nya lemawi kitu teras deui neng geulis zaman kapukul mah teu acan aya pangais tos janten di mana orok pasti di aisna ku sinjang kebat teu acan aya pernel upami orok gubrak lahir ke alam dunya di bedongna oge ku sinjang kebat di mana aya hiji istri ngalahirkeun brol ngalahirkeun orok aya kokotor ding sok mamah jeung bapak perlukeun kurilingkeun ieu kembang melati simbuna maparin doa nu seungit-seungit dina kahirupan sulanya sok bismillahirrahmanirrahim da geulis anaking hirup rumah tangga hidup sing seungit sapertos seungitna ieu kembang melati tingkah laku hidup sing seungit sapertos seungitna kembang melati amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin carikeun kana lain surat kapayun simpan ya pasikeun ka bapak wayahna tirisna ku ceuti isi mah guludurkeun ya banyak mamah anu ngoprek-ngoprek usapkeun kana rarai anu kana parangan usapkeun kana rarai geulis mau shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad terus wahwinya mamah bapak salami cai ti kawit dugi ka saet sasarangan ngucapkeun doa anu husu mah Pak nanti ijabahnya banyak sok mangga amitan bismillahirrahmanirrahim mangga doakeun mamah ucapkeun bapak doa anu dipiharep isi neng hayang janten kumaha ieu barangkali rumah tanggana nya amin ya Allah ya rabbal alamin ucapkeun kana rorai neng terus kecil-kecil mas pada nyerep kana eta kana rambutna kana pori-porina sana painut
tas set tas cakap tiup masakan aku doaan sarang tas nyepeng ka mama ka bapak dicium damisna kuduaan ninggal ka ditu kana kamera sarang antakan kana damisna mama bapak sarang ninggal ka dieu tah ieu ciuman kadeuh kanyaah anu pamungkas ti janten induk bapak engke tos nikah mah tos ngibakan ka hidup anu terakhir ngibakan ku cai nu pinuh ku doa kadeuh teu kanyaah mudah-mudahan kucurna ieu cai kembang sing janten lambang pikeun kabagjan hidup rumah tangga amin ya Allah ya rabbal alamin kucurkeun Pak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim anu kadua kana tangong kudelingkeun Pak kadieu tah kadieu kudelingkeun anu katilu tarai panangan sampean kapayunkeun alimil burhan syadidil sultan masyaallah kan payun Allahu li ni'mal wali sallu ala hadan nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum mama. Atas ditiup pastakan apa? Serangan ku salawat Rasulillah perlingkan mah. Salatullah salamullah kadia mah ala yasin habibillah tangtang gua wae cuk nyantai lah gitu dari bakat mak wayahna nu sanesna sasiu nya tentang teu leuseuh ka watosnya deui ka pulusan sok deui la taha tiap heula mustaka rasulillah bidillah bi ahli badri ya Allah tasak salatullah tunggu neng datang tunggu maka tinggal itu karena makanya di foto syuting ala taha rasulillah salatullah salamullah tampanan deh cuk yasin hadi cantara doang segalanya abi eta mah ilahi salimil minal afati wan nikmah wa dia Allah salat bagi sawak baterai mau ada awuran acis tadi sadama salah lain ngerinya diasangan penuh gawis jadi rewasan ya terakhir sih namanya wana di tiap pulang ke mastakan atas namanya hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad sinyang ngarakeun bener sinyang nu teh ngagulungkeun bi ya nya sasieup mundur sayang mundur geus salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salam
Ditiup lah mas takana. Atau sajami deh ya nya. Sok Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin sing janten cahayanya punya. Sok sajami di atas. Bapak, mama, ayah artos di sini. Sini namanya banyak. Televisi 2 tumbak. Kulkas 40-in. Siap? Sama, warga nur. Nada anjing seseeur nama. Nyama ilangkul. Bayang nanya antosannya cicing geura. Mama bapak ka dieu. Mama heula. Waduh. Astagfirullah. Siap? Hanya. Siap mah? Hiji mah? Hiji. 2. Tong sasarangut atuh ah. 2,5. Siap mah? Acan. Anu nyorongot mah mau jadi ya. Tadi tuh keluar anu nyorongot mah 10, 11, 12. Hiji siapnya mah. Hiji sing tariknya mah. Nya, urang mah sareulak ka pasar yuk. Hiji, 2, 3, lom. 2,5, 2,3, 2,4, 2,8. Acan 2,85. 2,87. Siapa? Hiji, 2. Si bapak ada nungguan. Nah, apa kau abi dihibur sama Seri mah tadi nangis wae. Hiji, 2. Tilo, lom. Tah kita milik mah padahal geus kana tangan ngejung di ka luhur. Simbol hungkul teu sindang dibalitkeun. Ayeuna mah di ais anu terakhir ku mama ku bapak dina nyaan mah. Atas mah ada tuh kudu ada. Geus ada teh enggak gede gimana? Siap? Ayo tuh deh. Pergi ke jalan raya ke ditu biasa. Si lagi enak tapi kan itu si bapak nyari cangking. Siap? Hiji, 2, 3, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alamin, rupina mong sakitu nu kapihatur. Dina raraga siraman rohani diteraskeun siraman jasmani calon pangantar istri. Hapunten anu kasuhun pilih aya kekirangsan kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.